Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ariyata hiji pasal. Syurutu takbiratil ihrami, ari syarat-syarat takbiratul ihram sittata asyara, eta aya 16. Antaqa'a, yang dilakukan takbiratul ihram halatal qiyami, dina kaayaan nangtung, fil fardi, dina salat fardu, wa antakuna, sareng yan bukti takbiratul ihram bil arabiyyati, eta ku bahasa Arab. Wa antakuna, sareng yen kudu bukti takbiratul ihram bilafzil jalalati, eta ku lapad Allah, wa bilafzi akbar, sareng lapad akbar, wa tartibu, sareng tartib bainal lafzaini, antara dua lapad, wa alla yamudda, sareng teu manjangkeun jalma hamzatal jalalati, kana hamzahna lapad Allah, wa adamu maddi ba akbaro, sareng henteu manjangkeun ba na lapad akbar, wa alla yusaddida, sareng yen henteu nasdidan jalma al-ba'a, kana ba na lapad akbar, wa alla yazida, sareng yen henteu nambahan jalma wawan sakinatan, kana wawu anu mati, au mutaharrikatan, atanapi nu berharkat, bainal kalimataini, antawis dua kalimat, wa alla yazida, sareng yen teu nambihan jalmi nu salat wawan kana wau qoblal jalalati, nu sameme lapad Allah, wa alla yaqifa, sareng yen teu liren baina kalimatayit takbiri, antawis dua kalimat takbir, waqfatan, kalawan liren, tawilatan, anu lami, wala qasiratan, sareng henteu deui anu pendek, wa ayyusmi'a, sareng yen kudu meredenge jalma anu salat nafsahu kana dirina jami'a hurufiha, kana sadaya hurufna, wa dukhulul waqti, sareng manjing waktos, lebet waktos, fil muaqqati, dina salat nu diwaktuanan, wa iqa'uha, sareng kudu
dilakukeun eta takbiratul ihram halal istiqbali dina kaayaan madep kiblat wa alla yakhilla sareng yen henteu nyela biharpin ku sahuruf min hurufiha tina hurufna wa takhiru takbiratil ma'mumi sareng panderina takbir makmum an takbiratil imami tina takbirna imam. Ayeuna ieu pasal ngajelaskeun tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Dina takbiratul ihram teh aya syarat-syaratna bahkan dugi ka aya 16. Takbiratul ihrami tina surutu takbiratul ihrami sittata asyara. Syarat-syarat takbiratul ihram aya 16. Anu 16 eta teh antaqa'a halatal qiyami bil fardi. Kudu dilakukeun takbiratul ihram teh dina kaayaan berdiri lamun salatna salat fardu. Tuh. Kumaha lamun salat sunat nya mun bari kaayaan kumaha we salatna anu bari calik men calik. Lamun dina kaayaan bari telentang itu kumaha kaayaan salatna. Wa antakuna bil arabiyyah sareng takbiratul ihram teh di kedah ku basa Arab teu kenging ku bahasa lain. Kumaha ku bahasa lain ya teu sah salatna oge saperti geuning ayeuna tawa kamari-kamarina oge geus rame dina TV geuningan dina media dina medsos tawa. Jadi anu salat ku ngagunakeun bahasa selain bahasa Arab. Takbiratul ihramna gitu. Nah, jadi moasah lamun takbiratul ihramna ku selain bahasa Arab. Wa antakuna bilafdzil jalalati wa bilafdzi akbar. Sareng takbiratul ihram teh kudu ku lapad Allah sareng ku lapad akbar. Jadi Allahu akbar. Jadi lapad Allah sareng lapad akbar. Sok sanajan aya anu samakna sareng lapad Allah tanapi Allah ge kana sifat-sifatna nya. Nah itu tetap kudu ku lapad Allah sareng lapad akbar. Wa tartib bainal lafzain. Sareng kudu tartib kudu berurutan kudu ngaruntuйnya lapad Allahu akbar. Jadi kada Allahu la teras akbar. Namina ge kan takbirnya. Takbir. Jadi tina kabbaro yukabbiru takbiran. Wa alla yamudda hamzatal jalalati. Sareng si jalma anu takbiratul ihram teh teu kenging manjangkeun kana hamzahna lapad Allah. Jadi misalna dipanjangkeun a-nanya Allah ta'ala. Sebab lamun dipanjangkeun mah hamzahna jadi hamzah istifham, hamzah pertanyaan gitu. Allah, nah Allah teh kan gitu. Wadamu madi akbar. Sareng teu manjangkeun bakna lapad akbar. Nah, bakna lapad akbar ulah dipanjangkeun. Akbar tuh beda arti dah. Ay akbar kan maha besar, ay akbar lembar dipanjangkeun mah jadi bedog gitu. Oh gitu. Jadi maknana oge jauh. Wa alla yusaddidal ba'a. Sareng henteu nasdidan kana bakna lapad akbar. Jadi kumaha?
Allahu akbar. Nah itu bakna ditasdidan ulah ditasdidan kade. Dina takbir teh Allahu akbar. Nah, ditasdidan bakna teu meunang. Wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimaten. Sareng deui henteu nambihan kana wau mati atau wau berharkat antara dua kalimat. Misalna make wau tanya anu mati Allahu akbar. Pan wauna dimatikeun teu meunang pan. Teu meunang tamaneta. Atawa anu di harkatan Allahu akbar gitu. Nah teu kenging. Wa alla yazida wawan qoblal jalalati. Sareng deui jalma nu takbiratul ihram teh dina salat teu kenging nambihan wau sateu acan lapad Allah. Wallah ya. Wallahu akbar. Teu kenging. Dina takbiratul ihram mah. Wa alla yaqifa baina kalimatay takbir. Teu kenging liren, teu kenging wakop. Teu kenging liren antawis dua kalimat takbir. Waqfatan tawilatan wala qasiratan. Liren anu lami atau anu sakedap teu kenging. Jadi misalna Allahu akbar. Nah, jadi ulah diidatkeun. Rek sakedeung. Rek lami komo gitu. Teu kenging aya jeda. Wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Sareng deui maca takbiratul ihram teh kedah kakuping ku dirina. Sadaya huruf-hurufna teh kedah kakuping ku dirina. Jadi urang di mana-mana keur takbiratul ihram teh sok sanajan memang meusannya tapi kedah kakuping. Sana Allahu akbar. Pokoknya apa ya kakuping ku hate. Lain kakuping ku cepil, tapi kakuping nate ku hate ku eta. Nah. Memawi kahusuan teh tidinya ningkawetanana. Wa dukhulul waqti fil muaqqat. Sareng deui takbiratul ihram dina salat teh kedah tos lebet waktos salat. Wa iqa'uha halal istiqbali. Sareng deui takbiratul ihram teh kudu dilakukeunana dina bari nyang hareup kiblat. Jadi urang teh kedah nangtukeunana oge kan sateu acan salat kitu nya. Yang hareup kiblat teh termasuk syarat sah kan. Wa alla yukhilla bi huruf biharpin min hurufiha. Kahade cenah ge ya. Ulah aya nu nyela ku satu huruf dina huruf-huruf lapat takbir teh. Jadi komo nepi ka ngarobah makna gitu nya. Ngucapkeun huruf teh kedah jelas. Kedah tepat gitu. Ya paling tidak misalna ulah sampai ka patukur gitu antara naon kap jeung kop. Gitu. Kop jeung kap jeung kop tuh. Allahu akbar tangi salah tamanya. Salah tamah. Wa ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Sareng terakhir mah kedah terakhir si makmum ngakukeun takbir teh samemeh takbiratul ihram imam itu ulami heulaan takbirna imam si makmum teh. Jadi kudu paneurieun. Naon sababna? Sabab komo lamun dina takbiratul ihram akan bisa fatal.
Lamun dina salat fardu mah gitunya selain Jum'ah itu. Saking ternyata mah paling tidak ge eta mah terjadi berjamaahna. Tuh terjadi berjamaahna eta mah kan. Sabab hari nganiatan jadi makmum dina salat berjamaah salianti Jum'ah mah sunatnya. Beda jeung nganiatan berjamaah dina Jum'ah. Dina salat Jum'ah makan wajib. Misalnya da kulantaran salat teh seueur teu nganggo mik gitu teu pengeras suara gitu dipengkan makan kurang karti atau kurang ke kuping. Tah. Urang teh tos takbir. Sugan teh imam teh geus sugan teh. Rek teh imam kakara takbiratul ihramna. Urang diulangi deui we kahanapkeun deui tah. Takbiratul ihram deui si makmum teh. Tuh. Namun posisinya can beres imam, contoh can bar, can beres bar. Makmum terus Allah taku mau Terjadi masalah. Da sabab eta mah tungtung kan ujung bar mah gitu. Allahu Akbar tah urang teh langsung eta terjadi masalah eta mah. Tuh. Wallahu a'lam bishawab.